ke mana kau nembe wih TKW nah. Ayo alhamdulillah aing tos launching baby born ya. Si utunan tos lahir. Teh ida mah. Alhamdulillah kursinya nih ieu nya saya nya salira teh aing ya. Ayo bayarlah lah. Rada betelukeun hareup peseutnya. Ya kan sesa-sesa. Masih jualan gitu. Bisa jungkir balik atuh. Bisa. Bisa. Kan bahasa nu itu mah ke 7 bulan nya. Haji teh bisa gitu. Nah. Jadi hukum ge manehna ngomong. Alif, ayo mah. Asuransi aya orang wali peta asuransi. Aya nama aing nantang. Cobi salto. Kumaha ge sok. Cobi salto. Nah, emang aja. Alhamdulillah biasa di daerah ayeuna urang teh ngumpul deui sasarengan. Tah itos ngariung di urang sasarengannya pamirsa kumaha bade di sambat usaha. Mangga. Mana tuh oleh-oleh. Yo, ini abang aing ngobrolna dia bade disiksa aing. Oh, moal. Kan kitu. Bukan teh biasana kita. Kalau kita iya abi ada tuh pede soalnya abi kamari udah di Thailand terus operasi. Operasi pangampung jadi rada ngiung gitu. Teteh dari operasi pangampung, eta ku plastik balik naon deui. Orang kena itu jawab kieu we sareng teh balik di Thailand teh alus. Ada produk gagal. Alhamdulillah pamirsa tepang desa abis sadayana masih dina acara sareng jam anu sami, channel oge anu sami, jam anu sami. Aya calung banyak bersama Docalu. Tapi aya teman aing grup deui. Buat kosan atau sampai aing udah aing ngumpul. Gila gitu. Dan pernah sama mobil tadi baru teu meja. Eta sama mejanya. Ya Allah. Alhamdulillah ya dina dikendangan ayeuna teh kumaha teh? Bagja Cikopi. Sudah sekian lama episode yang telah dilalui. Kali ini kita manggil seorang bintang tamu. Dan tidak dibirukan biru lagi. Soalnya biasanya tarang ada bintang tamu. Ayeuna mah bener episode ayeuna mah urang bintang tamu anu kamari jantan juara festival vokal Calung. Tah, juara naon cenah? Juara festival vokal Calung. Yang diselenggarakan oleh Gesit Jabar. Pimpinan di Kemukuran Saralena, Ibu Bekaniawati ya. Kalau jauhnya kalau jauh kesenian budaya Indonesia. Ya betul. Seni budaya. Beri borong. Kesenian budaya Indonesia. Lain sih emang Sunda we aku kalau itu nama. Indonesia dijunjung oleh harkat derajat martabat manusia. Ya benar tapi benar oke sih. Pokoknya anjing nanti salah sawios anu ngarojong urang sadayana nya. Di tim seni Calung. Aja lah kamari atas berhasil ngajak di pergelaran. Nyata festival seni vokal Calung. 2022 hiji anu kamari atas diayakeun di Ya. Iya. Lagi ge abi dicarikan ku Pak Presiden. Balik bayar. Ya balik bayar. Iya. Ayeuna teh kudu diobrolkeun teh nyaeta kumaha. Bilih pamirsa teh acan terang. Namun mereka kamari teh anu di festivalkeun di tempat eta teh. Nyaeta seni vokal seni vokal Calung. Vokal Calung nya. Tah antawisna salah sahiji anu kedah ditilai kriteria-kriteriana naon wae anu aya dina vokal Calung eta teh nya salah sawiosna pamirsa hiji aya letesna nada terus kadua artikulasina terusan teh oge eurna santai panghayatanana Ekspresina. ekspresina Nu paling utama naon? Suanten. Ayeuna lawan ada bener. Ai suanten
Mereka mah percuma. Ya benar pisan. Memang sih semuanya itu menunjang dari penampilan, terus barusan dicari surga teknis dari suara, terus tadi kalau lewat diwartoskeun ya eta sebagainya pokoknya tadi Keseluruhan. Nah eta salah anu kedah di perhatoskeun dina festival Pokal Calung teh. Ayeuna saha bade ngaieukeun contoh. Contoh kumaha? Lamun urang misalkeun ka payuna teh urang teh ngiluan festival Pokal Calung. Mampu mah? Insya Allah mampu asal pesertana hiji menjuara. So, mampu benar. Mampu. Bunga bano pesertana rekus ke pusdek. Nah, Ieu mah dicalung minimal. Pesertana minimal dan calung yang ngumpul pesertana. Ada KPK mah halus sebenarnya. nah bener da calung pesertana, da calung mengayakeun, da calung anu bayar. Dan kategori mah ulah anu vokal terbaik ulah. Pokal kelelek. Vokal terbaik. Anu halus ya. Nu halus mah loba. Nu goreng mah hese. Do halus oge belum tentu bisa pales. Soalnya eta mah alus mah kudu dia alus. Tapi anu pales, dia alus tetep pales. Oh bener. Jika kamu misalkan kurang contoh sarang gue teh ngiluan. Ih, ari teteh Leo. Kumaha gitu? Tapi ranu kitu, Tong ngerakeun ayeuna teh aya. Nah, ngomong gitu mah. Insya Allah. Insya Allah sanggup teh. Cia, lamun misalkeun dia nya. Teh aing. Kumaha? Kan ku urang teh kudu ieu teh dia aing. Urang. Iya, kan urang teh ngobrol ka si aing. Aing. Ieu aing ieu. Ini mata kurang ka dia. Kemata. Bisa teh kamerana putar ka dieu. Yang begini-begini mau aing misalkan cek dalam teh sok aing kan bener aing pokal calung ya aing teh kabagian teh dina naon dina vibra dina eureurna ieu dina penghayatanana ieu dina neutesna nada kudu bisa eta teh da urang teh ulah ngerakeun ngomong lamun festival Jawa mah nya sanggup teu sanggup, tapi aing mah teu sanggup dina eur mah. nah Dina artikulasi aing pinter. oh da dina artikulasi si ieu mah lamun sakerak dicontohkeun ya lagu Lagu atuh babaru laguna hayong naon sok bade Sunda. Sunda terus buku yang pokal calung mah Manawi teteh pilih yang aya pamunut, Heeh. pilih hayong naon mangga. bebas aku bate aing bari naon sok contohkeun artikulasina nu kumaha Kumaha abi? kumaha aing Mangga. ulah ngerakeun kade ieu teh hareukeun pamias sakedap naon lagu bubay pideuleun pideuleun Anu bari we. aduh bari gue Ayo, Bali. Lagu bulan, lagu Misalkan bulan. hayang Lagu bulan hayang. hayang manehna. kita hayang Artikulasina kudu dengan bener. bahasana mun pengucapanna kudu bener gitu Kumaha aing kumaha aing sok Lagu nama bebas. Oh, cinta biasa. tapi hayong biasa. Wow, aing teh. sok cika kudu bener artikulasina Sok mangga dina naon kumaha dede? Abi nuturkeun. atas Cinta lir ibarat kalangkang bisa tempas poho deui. Ada mau puisi. Eta mah saja. Apaan artikulasi? oh memang artikulasi tapi kan dinyanyikan eta mah sayang Teteh, ya so profesional juri-juri nu tos ieu nyanyi teh lir ibarat ngobrol. oh gitu Muhun jadi kurang kudu diutarakeun. Cinta, cinta. Lir ibarat kalangkang. heeh Sakitu teh. Jadi aduh. Hayu. Ka ditu Cinta lir ibarat kalangkang. Tetap saja hayu urang sasunu. Pindah lagu eta